Ya kemana itu cing teh? Ngopi weh nungguan nu eta mah. Ngopi heula mah. Sok ngopi heula santai we. Santai we. Aya ta. Air rek. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh. Hadena telat waktu ya. Tuh telat waktu. Sana ngomong teh. Teuing. Tadi ya ngecangkel tuur. Ke heula. Iya. Iya. Astagfirullahaladzim. Kunaon? Ari Amang saha? Bintang tamu gitu. Astagfirullahaladzim. Binatang tamu juga kieu. Ya kumaha gitu. Balai sora nepi ka kieu na. Wah nu alus binatang. Kela nyebut bintang tamu teh Amang dititah ku saha? Ku Mang Dudung. Mang Udung. Mang Udung. Mang Udung. Ku Mang Udung. Ya, pan kieu, Mang. Uing teh ditelepon ya ku Mang Udung teh. Kumaha? Acara podcast poe ayeuna mah bintang tamu na teh. Wah. Luar biasa. Kera. Naon dia teh? Orkes. Podcast. Nyaho teu podcast. Podcast mah nyaho anu sok dijualan di warung. Naon? Sete nyambung. Podcast. Naon? Naon eta podcast? Anu para ranyang. Bangga ngomong jeung kolot baheula mah tuh da. Podcast, Mang, podcast. Nyaho teu podcast. Podcast ya. Naon? Cuk dangdutan. Orkes atuh temen. Aduh, sade baladana. Ikan orkes. Nyaho kada orkes mah. Amang teh saha nu puguh? Kela Ari Amang teh saha nu puguhna ieu teh? Ya pan Mang Nano teh ya ieu teh. Ieu teh Mang Nano. Mang Nano. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Nah, ai Mang Udung. Naon? Ai kitu kunaon? Naon gitu? Cik atuh manggil bintang tamu teh durada beneran. Ya, geus moal ngaluarkeun deui. Nya moal keluar deui model kieu mah. Kela dititah Mang Udung Mang Nano teh ieu. Ai suga teh urang mah awak jangkung sembada gorak keneh ganteng jadi bintang tamu. Ai model kieu rek sadu lalajohna atuh. Kumaha Mang Dudung? Eta nyaho teh mah. Paling insuna nu lalajon. Anu boga kuota. Tak pangmalikeun kuota Mang insuna. Kela ya. Kumaha Ganti naon? casing lah mending ya. Ganti casing. Ganti casing kumaha ieu? Tah mending kitu. Ieu teh lain kedok lain. Ai suka tuh pakai kedok wing mah. Banget asli Oh teh. asli ya teh. Arek napi? Tos di mana Ari Amang? Saha ieu teh? Ya itu. Kok tadi ditanya saha ieu teh? Bah, kuring teh ieu Mang naik angkot terus? di Wisma teh ieu. Sabab capek euy ti Karawang ieu. Sare we jeung supir teh dihareup teh. Ari pas hudang-hudang teh nah itu geus disadang ye. Amu. Hudang-hudang disadang kuring teh Mang sare deui we di dieu. Gila. Balik deh ka dieu meureun. Ya. Bade naros. Kumaha Bang. Amang teh pan kamari teh telepon ka Abah teh. Mohon. Acara podcast dinten ieu teh acarana teh bintang tamu teh Mang Nano. Mohon Mang Nano. Pan ku Abah ditaros. Mang, neangan bintang tamu teh nu kira-kira menarik. Nya. Anu lalajo bisa resepeun. Ai model kieu. Aduh. Ieu teh senior bah. Kieu teh senior. Rokok. Sonia. Nya Nuju anomna nama kapungkur teh ka ditu kan. Tah ieu nu nyahoan mah. Awore ge kuat gudag-gudag ka dieu teh. Nya. Ngewaeun nagih hutang. ai suka terek Ieu daging. teh nuju anomna teh ka ditu ka dieu teh selalu berkesenian. Tah eta.
Iya, Ieu Mang Nano teh senior Jadi di itu Mang Subang. Nano. Seniman. Pemain calung seniman itu seniman di Kabupaten Subang. Salah sawiyo seniman di Kabupaten Seniman. Subang. Tah, iya. Jadi kieu Mang. Kumaha, Uping, kumaha, memang kumaha. kantos upingnya Mang Nano teh sebagai seniman senior gitu nya. Perjalanan Mang Nano teh dugi ka ayeuna teh ngan ayeuna teh pakeum nama karena memang dayeuna mah era digitalnya. Era digital, Era digital. Amang main calung pakai nu kieu. Jadi kurang raresepeun ayeuna teh. Ayeuna teh nya. Heuh. Paingan Tah. amang atuh eueuh nu merangap-rangap ai cenah kitu mah. Ya. Ari kapungkur mah kan zaman keur urang-urang mah Mang. Zaman jeung Mbah Olay nya kan nya. Tah eta. Mang Enca si Jenatan baheula mah tidak ada dugcek ya. Naon dong ai Dugcek dugcek. make dugcek dug. Jadi baheula mah ka tong 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 teng tong teng tong teng tong teng tung tung kung tung kung pan kitu bentuk calung teh. Drum. Baheula mah teu aya drum, tah ayeuna mah seni calung teh dikolaborasikeun ayeuna mah. Dikolaborasikeun. Si ngomong nih. Cicik Sekali di. kolaborasi Mang. Kasobalasi. Ko Ko la la bo bo ra ra si. terus Haji. kabelasi. Oh eta we isolasi lain dina Nggak nama. eta we Lain. bangga Moal ngomong. bener. Moal bener jebot kolaborasi ge ngempos. Ngempos. Wah halana. Untuk Ah, kudu ngamaklum jeung Mang Nano mah. Ari urang mah ngamaklum wae, Mang. Ah, Jadi kieu Mang aya Kumaha, hiji kumaha, pembahasan we nya. kumaha. Keur Amang da bongana Amang jadi bintang tamu di Masalah mah itu tuh jelema itu teh hari kieu bintang tamu itu. sok. Urang rek ngabahas naon masalah mah bingung. Nguping wartos Amang jadi pemain calung kapungkur. Ah, leres. Berangkat teh. Ngawitan janten seniman Amang tahun sabaraha Mang? Cok dongengkeun we. Lamun teu can. Keprok naon? Can acan. Hebat Mang. Hebat naon anak can ngomong can. Kok can ngomong? Can ngomong adek dudung. Ai suka teh geus. Sok. Manirewa Sok. sudah teh keprok na pas japati we. Mimiti Amang berkesenian teh tahun sabaraha. Tah. Mimiti gubrag kadunya Amang keur taun walana. Gubrag kadunya tahun walanda. Tahun walanda teh tahun sabaraha mudung? 45 balagung. Sama member Merdeka teh Amang teh geus berkeseniannya. Ingat berkesenian. Ayo umur Amang sabaraha? Umur Amang sabaraha? 50. Berarti sama Meh Bijil. Berarti sama main bijil itu berkesenian. Ingat kesenian. Tahun 45 berkesenian. Nitis eta mah. Nitis dalam sejarah. Inkarnasi berarti. Enkarnasi eta teh kitu teh. Oh, Jadi Amang mah can lahir ge Kesirup. geus hirup di jero teh. Terus maut. Terus mau lahir deui. lahir deui. Ayo serius. Kumaha. Da sadayana wargi YouTube sepados terangnya tahun sabaraha. kumaha. Di umur sabaraha? Ari mimiti nama ti umurnya 18 tahun lah Amang teh. 18 tahun. Resep cing teh batur Tapi ningali anggar kaos batur. kieu muka mah. Kumaha? Kaos kitu mukana anggar. Nya heuh ti baheula ge abah. Ieu. Ngan baheula mah kaset. Ngan baheula mah atuh ieu oge henteu kemong kieu. Cenah, gitu. Ayeun, hah? Ceunah. Apaan Lain sih ge cenah lima? pan teu boga eunteng abah. Di imah teh. Pamajikan ge baheula mah 5 kan nya. Pamajikan teh 5 di palodaran. Teka paraban. Kaparaban eta teh. Kaparaban. Urang nu ripuna menu nganter-nganter. Nah, heuh tah. Saeutik. Mang anteur cenah urang teh isuk teh dirapalan. Iya, Paling lila teh nyaho. 2 bulan teh sudah diceraikan lagi. Bakat ku payu. Bakat ku payu. Tuh, Baik, moal nggak nyaho abah lalakon ieu teh Mantap ngorang. baheula mah kan saktieu. Nya heuh. Naon eta teh anu kitu surat kawin teh nya. Mang Udung nyahoan pisan mah tah. Aduh, Surat kawinnya pakai bungkus suuh. Bakat ku sering kawin. Bakat sering kawin ku loba-lobana. Di umur 18 tahun Amang teh ngawitan berkesenian Ayo teh nya. sok dilajeng Mang. Di tahun di umur 18 tahun. 18 tahun. Keur bujangan kene. Keur Mulai bujangan berkesenian teh asupna Amang teh karena seni naon Mang.
Baheula mah aya reog, Reognya. calung, jaipongan, Gemyung gemyung amang mah juang kasurupan anak ya amang. Ari suka teh tukang nabeuh di Tukang kasurupan. Jadi baheula mah diondang teh amang teh khusus kasurupan. Khusus kasurupan. Subhanallah eta teh mang jarang baheula nu kitu teh. Jarang nu edan. Baheula mah batur teh lamun dipanggil teh, Mang taruhlah urangnya halangan singa cenah di Cidadap ngendang pan urang mah sesuai dengan profesi. Tah eta. Ari ieu mah tukang kasurupan. Heeh. Kes. Yo amang yo. Apa segala rupa ge tupoksi. Aya Tupoksi. tugas pokok masing-masing. Sesuai tugas. Nya. Barokah mang subhanallah eta Ngan teh. baheula amang ye boga carita ye. sama, Ukur sama, kasurupan. Kumang cik kan. Awas kudu rame. Kudu rame ya. Lain Kira-kira rame. kudu rame ulah kira-kira teu rame dicaritakeun teh. Batur mah Heeh. kasurupan teh make nog, make daging. Heeh. Di ubaranana. Yo, abah mah Make henteu. naon. Mang Nano mah kalapa ge kalpa kolot nepi ka hulu, nyeri hulu teh. Pake ngadagoran kalapa. Kalau tahu kasari, orang mah bingung piserieunana. Belah mana piserieunana? Kasurupan, batur mah make daging atah, Nog, make dawegan. Cikopi. Heeh, make cikopi. Amang make naon? Disayagikeun kalapa atah teh apaan? Kalapa naon? Kalapa kolot. Kalapa kolot. Kalapa kolot heueuh. Nyen ulen meureun. Lain nek ngan ulen ade kasurupan. Oh, kasurupan. Heeh. Jadi kasurupan teh kudu ku kalapa kolot Kudu ku amang mah. kalapa kolot. Dikubahakeun teh kalapa kolot teh. Nya digegetan. Ku amang nepi ka beak huntu teh ya. Oh, jadi huntu beak teh Ku gegetan. karena Sering kasurupan. nyonggogotan sering kasurupan ngegel Ngegel kalapa kalapa kolot. Subhanallah. Wah, loba subhanallah we, segala rupa teh. Jarang anu kieu. Aduh ampun eta. Jadi amang mah lamun aya kasurupan teh pan batur menyunkeun dewegan. Dewegan eta. Begitu kes. Tah, gitu bari kan. iglan-iglan Kalapa kolot amang. Kalapa kolot. Digegesan teh. Digegel. Nepi ka sepaos. Nepi ka ompong kieu teh lain tapak labuh dinu motor batur mapan. Barana teh ayeuna pan. Batur mah rada keren. Sambung. Mang kieu mang. Gesak. Ya jadi kalau teh nyambung ge cerita teh. Los kada kalapa kolot. Urang teh keur ngobrolkeun kesenian ieu teh lain kalapa kolot lain udah obrolkeun teh mun kolot kalapa urang masuk. Ya mang. Kumaha, Abang teh di umur kumaha. 18 tahun berkesenian ya. Terjun ke seni teh. Anu paling dominan, nu paling ku amang dipikaresep di kesenian teh kesenian naon teh mang? Calung baheula mah. Calung? Calung. Calung teh nu kumaha mang? Yo. Anu kawas lisung geuningan. Calung teh. Nah, calung kelas. Nah, Kela mang. Lisung, Masalahna nyambung. uing mah uing ye udah ayeuna mang teu nyaho lisung-lisung acan. Ya astagfirullahaladzim. Lisung Ade. teh naon? Lain Ya. lisung, calung teh dinu awi, direntegeun, ditakol, calung nu kitu. Kawas kokoh. Lain koko, awi leutik. Ya awi leutik teh nu tamiang sumplit nu kitu mah mang dudu. Oh, kembali lah. Kembali atep karep Pokokna mah lisung, pokokna mah sok lisung berarti ya. Pas saya. Terus. Tah, aing geus kitu teh amang teh. Mang Nano bagian nabuh kecerek cenah. Ngecerek. Mimiti teh, teteh mimiti. Mimiti tah. Nabuh kecerek we kieu ya. Bener teh. Heuh teh bener teh. Eta ngawitan manggung. Budak ayeuna mah kan bahasana teh perform. Jadi penampilan di atas pentas. Perform kan gitu. Kumaha. Perform gitu kan. Lain perpum. Pom gitu kan. Tah, pom. Oh, aing Mani kolot. ngabura. Pom gitu tah. Jadi ngawitan amang naik ka panggung, nyepengan kecrek gitu. Cek. Eta teh ngawitan teh bergrup sagrup teh personel teh saha wae amang ngapungkur teh. Yo, aya Mang Encas, Almarhum. Mang Udin, encan almarhum aya Si kene. Opik, si Kumis. Tah, si Kumis, Mang tah. Kumis. Pak Iksan. Pak Iksan. Pak Hendra ge kungsi teteh milu nyalung teteh kan ayeuna Mang Olay nya kantosnya. tah jeung Mang Olay oge. Rame itu teh mang. Naon? Rame henteu. ya gitu. Heuh nya kitu we Aya dengan. teu payu atuh. Nu mata oge komo ayeuna jalan usum kopi. Naon kopi teh?
Heuh kopi 18 cenah geuningan. Amang geus kopi can. Encan kopi banget ya, kopi lain ngopi. Jadi personil teh amang teh meureun limaan ngawitan Nya, nya. nya. Ngawitan termasuk emang cas rengrengan sa jabina kan gitu kan. Jadi ngawitan naik ka panggung teh amang teh Nabeuh pangan kecrek. Oh. Tukang kecrek. Jadi partner teh ramenya. Pader. Oh, selalu memberi Partner. Oh, respon. Partner lain pader. Pader. Milarian selah cek budak ayeuna dongeng eta teuneun itu. ka penonton gitu kan. Tah, terus kieu dugi ka ayeuna partner anu partnernya anu jeung Aya, amang selalu icikibung teh saha? Tah eta teh tinggal Mang Udin we hungkul. Damang Mang tos Kumis teh. ngantunkeun ya. Gitu. Oh, kantun Mang Udin mah partnernana teh, partnernana teh. Mang Udin anu jadi supir ayeuna. Sanes ieu di kora non. Nya si ade mah si abah mah. Dengekeun heula abah mah Udin jadi supir. Ya, Pemain calung. tetangga Uing Mang Udin jadi supir. Hah, ya mah lain jaritakeun Mang Udin supir lain. Jadi tuh konek Kurang urang masih dicarekan. Ya, jadi gitu ya perjalanan Amang teh. Tah salami ayeuna Amang ti usia 18 tahun, nepikeun ka Amang ayeuna karijut. Eh, cenah naon. Tahun umur mah. Ya, tah gitu. Amang ayeuna umur sabaraha? Nya lamun dihitung mah ai umur mah lah 60-an. 64-an lah. Oh, kenapa apa? 64. Genep opat. Berarti 64 teh lahir tahun 2000 nya Mangnya. Ai ade eta abah sabaraha ayeuna? Uing, Ah, Uing mah lamun teu salama dina akte kelahiran ya. Lahir teh tahun 1800 ting sabaraha sih urang teh nya lahir teh nya. Rambung gitu kumaha teh. eta teh. Bingung urang udah ditanya umur teh. Oh heeh, Mang. Kumaha? 2016. Nya sarua atuh kitu mah atuh. Jol sarua wae ari Amang sarua di manana? Oh, sarua jeung monyet kuring. Kela satunya rambung ieu teh. Ayeuna teh Mang Nano umur teh yuswa teh 65. 64. 64. Lahir teh 2016. Oh, teu nyambung. Teu nyambung ieu teh. Berarti sabaraha tahun meureun. Sok. Reinkarnasi deui wae. Reinkarnasi di wae, Mang. Naon deui wae sok. Teu ngarti. Reinkarnasi teh ye sesuatu hal yang baru. Jadi amang teh maot deui, Mang. Teh lahir deui, teureus teh ka inju ka saha? Tah amang teh hirup deui ana teh. Ya rek dikumahakeun lamun aing modal. Jadi di Subang teh, Bah. Yang mempunyai mimik kayak begini itu langka sebetulnya. Langka emang Paling Tidak langka tidak ada. Geus moal ngaluarkeun deui cenah mah. Dealer Aku lahir. jawab ya produk gagal. Jadi baheula mah kerja mang abdi nyamangnya menang teh batu tuh rame we nya. Rame. Lamun ngawitan baheula mencuknya budak nepi ka nyeri pan ka pungur mah nya ocer ngora urang baheula kan gitu. Bijil we amang. Yo cok cek cok Gitu. Urang teh sok molok ieu teh saha cing teh kanyos pan gitu. Mang Nano teh ieu anggar kieu. Anggar, goreng nama. Paingan atuh. Teu bisa ditebak umur. Teu bisa ditebak. Jadi kieu Mang, kumaha, Amang itu harus kumaha. bersyukur punya mimik wajah seperti gitu teh. Karena memang langka tadi teh Amang produk gagal. Jadi di Subang itu bakal jadi figur bakal jadi icon Amang teh. Gaduh ciri boga style khas. gitulah cek bahasa Oh. gaduh khas, boga ciri khas. Lain pricikan lain. Kricikan teh lamun hujan kricik. Eta mah lain atuh. Naon teh kitu? Pricikan Jeung muncrat. Yo, preciken mah Ya, mobil. Mang degekeun matak halangan ieu teh sorondo ieu teh geura. Jadi supaya ulah teu muncrat gitu. Sawer. Disebut orok dalain namanya teh. Kela Bang. kumaha sok. Uing mah pan budak ayeuna nya. Budak ayeuna ieu teh can ngalaman ompong juga aman. Nah, Tah, nu jadi patarosan ti abdi eta lamun geus ompong ngadahar peuteuy kumaha rasana Mang? yo amang kungsi ya ku pamajikan teh. Heeh, Ku ku indungna pamajikan, budak Amang. ku pamajikan amang teh. Bagur pan. Sok. Pangyeupankeun. Naon teh ya?
Heuh peuteuy eta. Peuteuy teh Banyak diseupan. ejo diseupan. Peuteuy pan. Teu teh Teu teh abereja. Diseupan. Cita mama ke Oh, mama. Keur ngora Lah mama. dege kerja. Mam gitu berarti nya. Keur ngora. Uing mah aneh. Mam. Da zaman baheula mah can aya mama. Ye. Ieu mah hirupna di kota wae. Urang kota. Emang asli di mana kitu ayeuna? Di Subang asli mah ayeuna mah. Paingan teu payu atuh cicing di Subang. Ai kitu. Mantakna lamun hayang payu pindah ka lembur. Oh ka Di kampung. Subang mah hese bersaing. Di Subang mah hese bersaingna. Oh. Di kota mah hese mang persainganana. Mending di lembur. Komo lamun sisi sawah amang boga imah. Aya nu nanggap teh. Bangkong mah lumun. Bangkong Kumaha. Tah, mami. Oh iya, Lain eta uing mah tema teh Naon? kana kesenian. Keun bae peuteuy mah antep keun ku pakasih. Peuteuy mah dibawa. Guys, anggap terame we teh peuteuy mah. partner itu berkesenian Jadi berkesenian. Amang teh boga partner teh 5. 5. Ayeuna teh sapalih almarhumnya. Sapalih aya keneh. Kantun Tah, tilu deui berarti. Kantun amang berarti. Ah. Ayeuna salami situasi kondisi seperti kieu nya. Anu digeluti ku amang sa di dinten teh naon ayeuna teh? Tah, ayeuna teh heueuh dasar ku zaman gitu ayeuna usum kopi teh ade kuburan. Amang mah ayeuna mah. Tapa. Lain tapa gagali. Oh, juga teu tapa. Jadi sok aya nu miwara. Nah, Jadi gitu. amang teh nanti jadi tukang gali kuburan. Tukang gali kuburan gitu. Alhamdulillah barokah deui. Subhanallah, Mang. Subhanallah teu. Tutup lobang gali lobang cenah geuningan. Pedah keur ieu cenah. Pedah keur kopi. Berarti ngadoana nanti amang mah Lo madu kopi. Tinggal tahu kopi. sing loba nu maot. Oh, Jadi ada teh amang teh alih profesi. Tah, profesi. eta alih Terus ari profesi kesenian gitu. mah tetep masih ieu. Tetep, Lamun ari aya aya nu nu manggil ngabutuhkeun amang, misalkan mah, aya nu heeh. manggil amang ieu, Mang, misalkan teh pangyalungkeun di ditu, amang bisa teh kira-kira. Ya, Baheula lain basa mang nyalungkeun nya baheula mah nya lain kan. lain. Mang dongengkeun. Mang dongengkeun baheula mah. Pangdongengkeun cek di Mang cek bahasa dongengkeun. Subang. Pangdongengkeun cenah mangnya. Misalkan- Mang dongengkeun mang cenah. Ya mah Siap. bisi kieu kan kenya. Heeh, kumaha. Bisi ti dinas gitunya model kumaha. Pakasi terus Pakadis. Urang teh butuh keur ngadongeng gitu, keur ngahibur. Amang sanggup teu kira-kirana. Nya sanggup ai baturna aya mah. Maknya amarek duaan. Nya justru ieu Mang anu di Maksudna ieu batur teh. nanti kumaha ieu teh? Heuh, Maraot pan. Oh layana. heuh layana. Tinggal sorangan. Apaan aya sing opik? Mang opik. Heuh mang opi kungkul duaan gitu. Da rame duaan ge meureun. Ari saha deui baturna. Calung mah kudu 5. Calung mah 5. 5 calung Jadi mah. calung mah personil teh nya kudu 5 gitu. Heeh. Nah, Beda Eta jeung naon-naon tukang eta teh, ngamen. Mang. Naon-naon cing mah hayang nyaho. Naon teh? Yeuna tuh fungsina gitu, Oh, fungsi dina fungsina. nyaho teh kan 5 ya. Ah. Maksudna teh anu hiji tukang naon pan ai di jaipongan mah kieu nya mangnya. Kumaha, Misalkan kumaha? teh tukang saron hiji, saron 2, Ah, tukang ah, tenong, ah, aya ah. teh Penerus. terus tukang ieu Menang. gitu kan aya fungsina. Tak ari dina calung naon arana anu kitu, Mang. Tah, eta sarua wae, ai calung mah personil. Heeh. Sarua wae lah. Ai eta nama ngan aya dalang meureun tong loba tah. Dalang. 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 Aya kadua dalang tah anu beda hiji-hiji lah gitulah cek paribasana. Ari amang mah saleunyeur awi. Awi. Saleunyeur. Tukang kecrek teh amang mah. Kecrek Tah, eta teh. eta. Terus ieu Mang. Kosrek. Ieu mah rada serius ya seetiknya. Sok kumaha. Pan tadi ge personil teh 5. Fungsina kan aya dalang, aya dalang hiji, aya dalang kadua nya. Tah tugasna dalang teh naon? Ai tugasna dalang mah kieu sabenerna mah. Heeh. Lamun di mana-mana anu jadi dalang cek basana kahiji kudu lantang ngomongna, kadua wawasan lah saeutik gedena gitu. Kudu tinggi lah, mun tinggi teh mah. Da sabab eta pupuhna dalang pokok pertama mah. Jadi
Kudu nyaho wawasan mah kudu luas lah wawasan mah. Pamimpin Gitu, lah. pamimpin lah lamun Jadi- cara di kantoran teh mah. Ari dalang mah teu sembarangan. Itu sembarangan. Anu wawasanana. Tah wawasanana luas, udah lumayan. kudu anu intelijen. Perbasan, heeh. Terus Sa pemerintahan integritas. kudu nyaho saeutik-eutikeun. Bener Terus bener. kudu nyandung. Nyandung mah teu kudu. Atuh. Terus eta dalang kahiji nya Dalang kahiji. Dalang kahiji mah. Dalang kaduana fungsi Dalang kadua teh wakil. wakil. Oh, di dalang emang wakil padahal mah juga lupa. organisasinya. Naonna? Wakil. Wakil naon Wakil padahal. Cardim di urang. Ya, iya, rakyat kamu wakil. Cuma arahana, Ada wakil dalang. Wakil dalang. Eta tugasna keur naon eta, Mang? Eta tugas teh lamun di mana dalang cek peribahasana kapentong gitu ngomong. Diwakilan. Bisa diwakilan ku eta. Penerus Gitu. merenya. Tah, Memperjelas penyambung merenya. lidah. Lamun Jadi, cek budak aing mah penyambung penyambung lidah. lidah. Nah, eta. Tukang naonnya disebut teh tukang nempasna Tukang meureun gitu. nempas. Lain tukang nempasan, lamun teh mah nulungan abah. Nulungan. Ah. Jadi nulungan abah lamun dalang misalnya. Ah. Lamun dalang hayang nyandung tulungan ku dalang dua gitu. Ye lain ka dinya. Aduh si abah ya. Maksud Teu Amang ngarti meureun Mang, kieu, maksud banyakeun ge. maksud Amang mah meureun kieu lamun dalang kahiji teh geus poekeun ide Heeh, meureunna. ta eta. Ah, ngak-ngikmuk ya bingung Ah, ngarios naon eta, gitu tah. heeh. Nah, dibantuan ku Dibantuan wakil dalang tah ku eta. Lamun keur ngagongkeun teh Ah, oh. eta gitu. Terus Bisi anu kaca tilu letot. deui fungsina naon tah? Anu tilu mah nya biasa we, ka mana karep Ka mana gitu, karep. ka mana karep. ngengklokan bisa Ngengkoklan meureunnya. bisa cek peribahasana. Terus eta mah tugas. Tugas eta mah. Amang berkecimpung di Calung Heeh. sabaraha tahun, Mang? Nya cek peribahasana kurang leuwih aya kana 20 tahunan lah. 20 tahun. 20 tahun. Lumayan di- Amang oke. 20 tahun di Calung. Di Calung. Hebat, Mang. Hebat naonana. Mangan saja. Batur mah ya Kumaha? di Calung teh ngan sajam 2 jam. Ieu mah Amang 20 tahun. 20 tahun Buset, cicing teh. berarti kacidan. Iya deh, lilaana abah, lilaana lain manggung Oh, lain. lain kabayang lamun manggung 20 Ya, tahun. Digora gempor jol opong. Berarti Mah, gura dahar. Udang teh mah, gura dahar urang. Keur nyalung kene burudak. Aduh, Bari dapet teh jol pareot. Geus berkesenianana teh bah geus 20 tahun. Geus 20 tahun. Di bidang seni calung gitu kan. Ah. Tah, kieu Mang. Kumaha? Pan ayeuna teh Calung teh maaf nya mudunya karena kurang berkembang lahnya di masyarakat. Karena naon memang tadi teh meureunan ka Kasilih ku junti. kagalaiku zaman lah gitu nama. Da geus kagalaiku zaman mah. Ah. Geuning pan asumsi uing ieu mah loba pemain calung lalumpatana teh kana pop Sunda. Makanya Benar karena memang benar. orientasina kana eta lah gitu. Nah, Amang salami 20 tahun berkesenian di calung. Heeh. Suka duka Amang jadi pemain calung kumaha teh? Wah, loba abah suka duka nama. Teh cik salah sahijina naon. Ieu na ieu mah ieu na we. Nu intina we. Sukana we heula. Sukana we. Aya aturan di luhur panggung. Di panggung. Di luhur panggung keur nyalung. Heeh. Ai tidinya teh kolomeran. Kolomberan. Heeh. Ari amang teh disedak-sedak we ku babaturan teh. Aripan ayu panggung sok udah klik baheula mah, di amparan kuda klik, asugan teh teu bolong, amang teu gurawir, tah abah. Murah teh amang teh. Murah kan kocok ngaringkuk we. Aya nu nyawer eta teh. Lain nu nyawer Bang Udung labu. 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 Jadi Subhanallah, Mang. Ya, coba subhanallah. Ragrak eta teh. Ragak. Kamana Mang Nano, kamana Mang Nano ngaringkuk we ditinggal itu. Bener rame eta teh seuri. Lain seri deui deh pada maledogan. Pas keluar di kocok teh meureun. Kalau waktu Cikocok teh bararau atuh. Berbau. Nah, ampun. kayak eta kan cerita pengalamannya eta mah pengalaman ke Tayana sukana, di sukana. panggung. Tayana sukana ketika kumaha? pentas seperti kitu beureunya lah. Kabungahna enak kumaha cik. Ya, ai kabungah nama heueuh cek peribahasana. Komo lamun urang main sukses. Weh, Loba nu seuri. loba nu seuri, ta eta geus gembira ka jeung teu cari bare duit oge.
Awewe teh loba nu ngudag-ngudag. Bogoheun. Ye lain bogoheun deui hayang milu ka imah. Oh, hayang dikawin. Hah? Hayang dikawin. Nya hayang kitu we meureunana. Lain tah pelebaran bahasa teh hayang kitu teh kudu kumaha teh hayang kitu. Sabenerna mah nya cek carita budak ayeuna mah cinta cenah kitu ka pemain Ope calung. meureunnya. Pengen dicintai. Dicintai. Jadi kieu meureunnya Jadi teu dibayar oge teu nanaon Teu Bang. naon asal sukses mah sugema anu hatena teh. Jadi loba awewe anu micentai Tah eta kitu awewe ka emang. jadi micentai Lain micentai ya. Mencintai. Mencintai. bener. Ai micentai mah. Jadi bahasa nanti meureun kieu. Kumaha Sok sanaos teu dibayar kudu hajat misalkan. Jadi disebat panggungan sukses teh benernya teh. sukses pan baheula mah. Ah. Lain bahasa sukses baheula mah. Sukses. Halus cenah Halus, sukses. Pagelaran eta, ayeuna mah pagelaran cenah. ayeuna mah. Perform kan gitu. Heeh. Nah, berarti meureun amang mah disebat pergelaran sukses teh nu lalajo sareuri kitu meureun kitu. amang loba nu nyawer Tah, eta. kitunya. Balik di bekelan Balik di tapi bekelan. eta kunaon duit teu dicokot dinu hajat kunaon wing nanya eta. Cek peribahasa henteu butuh loba. Nah, Ye, pan anu nyawer teh. eta duit dinu hajat teh ka mana lompatna? Heunya dicokot kuping pina lain kumaha. Ari sugan aing mah geus poho duit dinu hajat teh ye. jadi kieu mah aduh maaf jamangnya Ai kitu teh mah. Boga kebon sok. Kamari wing neang ka imah. Amang keur ngore di kebon sakitu legana. 2 hektar teh mang teh. Ladang ngagali kuburan. Adik kuing teh ditanya, "Mang, itu ladang naon? Ladang berkesenian?" Lain cenah. Ladang ngagali kuburan. teh jadi kitu mah itu da urang teh ketika Bungar, berkesenian bungar teh, alhamdulillah, ya, bungar. sekali ketika berkesenian teh kudu bener-bener lah orang mencintai seni teh. Aya Karena bukti, naon, aya supados bukti. karasa gitu, karasa aya pembuktianana. Kan barudak ayeuna mah tadi kan dicaritakeun Mang, paling leutik motor teh motor nu gede teh geuning. Nya ari Amang mah pan di zaman Amang cukup ku seuri loba awewe Geus teh. nyaman we kan nu hate Aman, teh. heuh. Beda jeung budak ayeuna. Nonton Makanya kan sari begitu. supados terang gitu kan suka dukana perjalanan seniman teh aya barudak ayeuna mah nyahona pan seperti kieu lah. Instan lah seni. budak ayeuna mah instan. Apa Ai instan? urang mah Naon? Instan. Insan. Instan. Siga mie. Insin is instan teh. Heeh. Cek budak ayeuna mah. Naon insan? Bukti hayang langit. ya biasa we atuh jeung molotot. Biasa tong melotot ka aing atuh. Siga nu ambek. Instan teh. Jika nu ambek Budak gitu. ayeuna mah hayang bukti langsung. Heeh. Depan ke zaman amang baheula mah mun hayang payu depan kudu mepet, ngalalap, beuti saumna teh nya. Tah itu kan kempleng saum wae baheula mah. Yah budak ayeuna oge dung. Budak ayeuna. Budak ayeuna mah moal daek ye. Moal daekeun anu. daekeun. Puasa, rajin puasa eueuh kejo di mana teh. Jeung ngobedengeuna. Nah gitu. Amang teh pernah meraih kesuksesan meureunnya di Ya, tahun alhamdulillah, sabaraha gitu. Mang? Sa- Mulai sukses teh amang teh ti umur 40-an ka dieu lah. 40-an ka dieu nya 40-an Amang ka pernah dieu. meraih Mulai kesuksesan. dikenal, mulai dikenal. Mulai dikenal. Mulai ke dikenal. publik. Amang pernah nerima penghargaan teu Mang? Piagam. Piagam Pernah. kungsi Fungsi keur ku Kapolres Subang tah. Diadukeun di ditu di Purwakarta. di Purwakarta. Di Purwakarta. Di mana, Di Bang? Sumedang. Di mana? Di Purwakarta. Aing. Kunaon? Pur. Pur. Wa. Kar. Ta. Purwakarta. Oh eta we Aya Kang aya. Purwakarta cenah. Jadi menang penghargaan teh Menang penghargaan. pernah di Kapolres. Dina bidang naon eta Mang? Tinu bedang reog eta mah. Oh, dina reog. Dina reog. Masih hari Amang meraih kesuksesan dina calung. Heeh. Penghargaan dina reog. Pan ayeuna reog heula ye, aya sagala digarap cek awange. Sagala digarap. Ai segala digarap. Dipikeun Kang Agali, Ya, apa digarap? paingan Jadi atuh ai segala kesenian digarap bahutu calung. depi kabeh kitu. Jadi meureun amang mah bah lain kesenian salung mungkul. Lain calung hungkul campur Lain. aduk. Jadi intinya mah
sadayana seni sadayana ku pernah seni diasaan, amang mah lah coba cek peribahasa osok hayang milu wae gitu hayang ngarasakeun wae mah yang milu wae kana mana gitu Ya, pan kumilu mah boga duit. ieu mah asal cicing we sisi jalan pun di Tah, pasir karembi eta, nya cicing we sisi jalan aya mobil liwat bawa goong oh Milu ieu mah. Milu ieu mah. lain milu kitu dong eta mah Oh, eta lain. abah anu Jeung anehna nanti pamajikan tara nanyakeun, Bah. tara Lamun diajak ka mana ge. jarek Iya, naon nya kawan. keur model kieu baru jor-jor wae Heuy, dia ngapelapur bah uring Mantak saumur-umur emang nano mah teu boga telepon, Bah. teu boga Teu boga. amang teu boga HP Teu boga. astagfirullahaladzim seorang seniman Tara senior ditelepon mang nano mah. tara ya seorang seniman senior amang teu boga HP Heeh. tapi kitu nama teh sarua wae geuningan sarua jeung sarua Apaan lape urang mah ruksak kan. Kenaon boga HP ge tara diangkat. Amang salila di umur 18 tahun tapi kan ke ayeuna amang umur 75 Ceul lah manggung di mana heula pengalaman manggung ieu nya kan caritakeun. salami perjalanan ti usia 18 tahun kesenian teh geus pindah-pindah ti reog ka calung ka naon lah amang mah pan tadi ge sagala dicoba ya gitu nama terus basicna nanti karena teh anu paling dominan ku amang beureun digeluti teh bidang calung gitu nya. Alhamdulillah terus kenging penghargaan ti Kapolres walaupun memang eta teu sinkron jeung tah eta resep lah nah eta lah. itu heeh Terus perjalanan amang heeh salila 18 tahun. Di usia 18 tahun Nepi ka ayeuna. nepi ka ayeuna usia 75 tahun amang teh sesana sabaraha tahun deui mang? sesakan naon abah 10 tahun aja bah masih kuateun keneh bah Oh, eta kudu kuat naon? Kuat ngagali kuburan. Hanya kuat. Berkesenian. hanya kuat keneh ka awewe mah manggung Maksudna kieu mah. Kumaha. Jadi ada peribahasa mengatakan orang yang selalu bahagia berkesenian itu awet muda loh. Awet muda. ari ieu amang Awet kolot. contohna amang Ieu mah awet teuing. huntu gesang aya amang mah berarti ka budak deui Alhamdulillah mang amang pan geus panjang lebar lah nya. Sukses. Bercerita dina kesenian terus dina calung, dina reog, dina naon-naon geus sagala dicoba alhamdulillah. Amang teh meureun ayeuna teh minangka nama jadi istirahat teh heula lah ayeuna mah figur ke seniman-seniman jadi contoh Tah, ke seniman-seniman barudak ayeuna mencontoh perjalanan amang seperti kumaha suka dukana lara peurihna Tah, dina eta. seni teh kan amang mah dicaritakeun beda jeung budak ayeuna heeh nah mudah-mudahan amang keur kapayuna meureunnya aya widi ti Gusti aya ridho ti Allah amin mudah-mudahan amin amang teh bisa sukses aya paribasa kan sukses teu keur ngora oge geus kolot urang sukses di tah kesenian gitu terus aya saatosna urang acara kieu mudah-mudahan amang dilirik lah ku para pupuhu amin amin nu aya di wilayah urang Minimalnya nu nanya mah. mudah-mudahan kahayang mah memperhatikeun nu di laluhur teh kitu karuruntuk seniman teh amang teh ruruntuk ye cek budak ayeuna mah teu bisa urut amang teh urut seniman Subang Bener. Bener. Gitu. Sok manggungnya Agustusan cenah ngomong mah kamari. ya Agustusan aya anu nah itu setahun sekali Tahun sekali. Tapi teu kitu lagi kan ini intina kan kieu, Ba. Itu kan salah sawios bukan pencetus kan intina mah. tah eta Seniman anu senior yang perlu kita garis bawahi artinya kan. Kenapa orang mengatakan tak kenal maka tak sayang da salaras nama perjalanan ti kapungkur itu, Ba. jadi peribahasa mengatakan pucuk dicinta ulam tiba gitu Berarti amang teh hileun. Amang teh hileud. Ulama hileun. Pucuk dicinta. pucuk dicinta ulam tiba ya lain penyakit huntu deh anu ulama penyakit huntu tak ulam nu nyeri huntu jadi gitu mang alhamdulillahnya mudah-mudahan amang sukses ka payuna amin amin Aman tos sumping atur nuhun ya. Hampura uing telat mah. sumping tenang ka studio dai. Balesora ngobrol gogonjakan jeung amang alhamdulillah
Abah bisa kenal sareng Amang nu tadi teh kenal ge urang intina mah silaturahmi na we Tah eta loba dulur hirup tinu seni teh sabenerna Paribasana kan ari loba dulur loba baraya masuk loba rezeki. tah eta bener ya oge geuning disuguhan tah geuningan abong kena nyemah kanu ompong cenah aya nu ompong aya nu hipu mata ku abang ditampi ya Hai dede. Kitu nama omong nama bener gitu dah. mau kuatnya, jelas mahnya. Alhamdulillah pamirsa YouTube Balai Sora hatur nuhun atau ngawal sim kuring ti awal dugi ka akhir di perjalanan Mang Nano sebagai seniman senior di Kabupaten Subang anu memang ayeuna janten Kolot. Mun janten kesepuhan lah pangitunya di Kabupaten Subang. Jadi kolot sorangan dan nama gitu. Ulah hilap kangge ka wargi YouTube sadayana kangge channel Balai Sora di like, di komen, di subscribe. Ulah hilap oge di share ka sadayana media sosial. Mudah-mudahan sadayana para seniman seniwati nu aya di wilayah Tatar Sunda sing sukses turaharja. Amin. Amin. Atur nuhun ka sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios ka sadayana.